Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wal imam rahimahullah urang ngeraskeun hanca kajian tafsir ayeuna surah Ali Imran ayat 88 kali ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada. Man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Qul katakanlah oleh Muhammad, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun, sedangkan Allah Maha menyaksikan, ala ma ta'malun, atas apa yang kalian amalkan. Qul katakanlah oleh Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima tasudduna an sabilillah, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah? Man amana, terhadap orang yang telah beriman kepada Allah. Tabghuna
wa antum syuhada, sedangkan kalian menyaksikan, wa wallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai, amma ta'malun, dari apa-apa yang kalian amalkan. Ikhwatul iman rahimahullah, tina ayat 88 kali 88 ya. Objek anu diseru atau nabi dipanggil kupidawuh Allah anu digunakeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta kanggo kaum ahli kitab. Ahli kitab teh saha? Ternyata teu lepas tina dua golongan. Nu kahiji al-Yahud nyaeta orang-orang Yahudi. Nu kadua an-Nasara nyaeta kaum Nasrani. Dua kaum ieu disebutna ahlul kitab. Jalaran dua kaum ieu nabi kitab samawi ti Allah nyaeta tegasna Taurat kali Injil. Engke golongan kafir teh dumasar surah Al-Baqarah ayat 3 nyaeta al-Yahud, an-Nasar, al-musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab gitu ya. Wal musyrikin. Jadi nu kafir mah tilu golongan, Yahudi, Nasrani, orang musyrik. Takkan ahli kitab ya, Allah Subhanahu wa taala niwaran ka Nabi Muhammad supados ngegerok ka ahli kitab ku hiji pertanyaan nu tujuan pertanyaan eta lit taubih teh eta pikeun mencela jeung ngagorengkeun sikap maraneh. Janten Bapak Ibu sadaya, engke teu sadayana pertanyaan dina Quran perlu na aya jawaban. Seperti ayat istifham inkari. Istifham inkari itu adalah pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari terhadap apa yang diperbuat oleh yang ditanya. Nu kedua, istifham lita'ajubiyah, ada pertanyaan yang tujuan pertanyaan itu menjadikan satu tanda nah nu ditanya teh bet pilapal sesuatu nu pantes. Jadi pertanyaan anu nyebabkeun heran anu nanya. Nu katilu ayat pertanyaan ditawih. Nyaeta pertanyaan ti Allah nu tujuanna karena ngagogoreng nu ditanya. Orangnya sering ngamalkeun pertanyaan-pertanyaan sida rugian. Cuma orang teu apal kaidahna nu mana. Sehingga orang harus kajalma salah. Jalma teu salat. Orang ditaros. Nah, mana itu salat? Eta teh lain jawaban heueuh henteu teh sadaya kitu. Teu butuh jawaban itu. Tapi orang yang ditanya itu kita tanya, mengapa kamu tidak sholat? Dan siapa lalu ditanya teh, mana yang kita sholat? Tapi tujuan pertanyaan itu supaya menjadikan peringatan. Nah, mana yang betul sholat? Tapi sikap goreng patut. Nah, tujuan pertanyaan itu litawih, untuk menjadikan perbuatan yang ditanya teh, teh goreng patut. Kudu sadar goreng patut perbuatan kita. Urang sampeun yang guru, ibu kamu rangkali ibu misalkeun urang kali teh ti bumi angkat bade ka sakola. Tapi guru teh telepon, "Bu, anak urang kali teh teu hadir." Ada angkat ti bumi. Nalika bumi teh ibu teh harus ka urang. Nah, ya betul ke sekolah. Tak itu teh laksana 10 jawaban iya dan tidak.
Tapi nu ditaros teh kudu sadaya perbuatan mabal teh, perbuatan kabur teh kudu teu kasakumaha teh, itu perbuatan anu jelek. Itu contoh pertanyaan yang tauhid. Supaya yang ditanya sadar perbuatan teh, aku goreng patut supaya menjadikan citra jelek perbuatan. Tadi dia pertarosan ya Allah ka ahli kitab nu kedah didugikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku pertanyaan, lima taquluna bi ayatillah. Nah anjeun beukeukeun wae kukur kana ayat Allah. Kitu saudara. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Sedangkan Allah maha nyaksikeun kana naon-naon diamalkeun. Jadi naon beukeukeun wae kukur kana ayat-ayat Allah. Berarti engke para ulama nu disebut ayat-ayat Allah teh hiji Quran, nu kadua kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta eta ditolak ku ahli kitab. Hiji eusi Quran, nu kadua keberadaan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu kaitan erat sareng naon? Hiji nu kedah dibenarkeun teh Quran, sabab Quran teh kitab nu teu beda secara makom eta teh Allah jeung kitab samemehna. Naon? Taurat, Injil, Zabur, tatong beda-beda. Jadi kudu iman aja ahli kita. Tong beda-beda. Karena Quran kudu iman, seperti iman karena Taurat, seperti iman karena Injil itu eta nu kahiji pesan ti Allah. Nu kadua, ahli kitab naha berkufur kasaha karena keberadaan Rasul. Nu kuduna Rasul ge sami ditampi sebagai utusan Allah seperti rasul-rasul saeuacana. Ji nyata Nabi Musa gitu. Mana Nabi Musa diutus kamu kaum Bani Israil. Kalabat Nabi Isa, Nabi Daud itu diutus kepada kaum Bani Israil. Tong dibeda-beda eta teh utusan Allah. Maka Nabi Muhammad ge sami utusan Allah nu gaduh tugas nyampikeun pesan Allah. Jadi lima taquru nabi ayatillah teh maksudna kana dua. Hiji kana Quran, dua kana sosok Nabi Muhammad. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Sedangkan Allah maha nyaksian kana naon-naon diamalkeun kalimat tadi syahidun. Ari syahidun teh naon oke? Jalma nu disaksian moal bisa ngelak jeung boga alasan. Karena jelas apa yang dilakukan oleh mereka teu bisa neangan alasan anu ngabenerkeun sikapna. Maka Allah teh syahid, maha menyaksikan. Terkait para sadaya dari kalimat syahidah itu kan berbentuk 88 sanes. Ayat syahadat, orang sering ucapkan syahadat. Syahadat teh artinya kesaksian. Kesaksian naon? Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu kesaksian orang yang teu aya pangeran angin Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah disebutkan persaksian. Karena ketika orang itu bersaksi, satu dasarnya ilmu, dua dasarnya keyakinan, tiga dasarnya keikhlasan. Benar-benar menyaksikan apa yang dia ucapkan. Melalui batin rahimahullah, ucapan syahadat menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Kita ayat dalilnya seperti jami mengucapkan syahadat, mencankan ciri perubahan yang tenang dalam dirina setelah mengucapkan syahadat. Eta mah urusanna dirina jeung Allah. Tapi orang malah menilai seseorang syahadat sudah dia itu sebagai seorang muslim.
Teteh aya dalilna tina tarikh perang Rasulullah para sahabat sareng orang-orang kafir. Nah kan tujuan perang teh lila kalimatillah yang al-ulya, supaya meninggikan kalimat Allah yang maha tinggi. Kalau di perangan kaum teh tujuanna hiji sanes dibinasakeun ku Islam, supaya di perangan teh mencapai syahadat kan gitu perang Islam. Jadi sanes bade ngabantah perang Islam. Sanes bade nyengsekan bade ngabinasakeun umat sanes. Matak tinggal Rasul kami bade perang sareng para sahabat. Instruksi ti Nabi hiji tong ngancurkeun gereja. Itu instruksi ti Nabi. Tong ngancurkeun as-sawami gereja. Nah, jangan gereja tong dihancurkeun kan tempat ibadah orang kafir. Dan lain tujuan merusak tempat ibadah. Perang. Dua, tong ngabunuh kaum yang keluar rendah. Aki-aki geus bongkok-bongkok aca dembang. Tong ditembak atau disuruh ke kayak Ibrani ngajurali bukan ayo mah dicacang teh tujuan Islam gitu. Tidak boleh menyerang menyakiti orang yang sudah tua renta ngajar orang kafir. Ya beda deui lamun status orang tua eta jadi pasukan orang kafir beda deui gitu. Jadi maksudnya teu meunang ngalawan jeung manusia sipil gitu. Meni urang itu terang Islam. Ayah orang sipil orang kafir di sekolah, tong di sana, antem. Ayah gereja antem, tong di kecil. Bukan tilu, tak kayak ngabunuh orang kali. Setelah orang kafir, keluarga kafir. Itu kan tujuan perang itu sana sebagai genosida, sana sebagai yang kaduliman, badai, no tujuannya muaskan syahwat ngabantai sana. Tapi tujuan perang teh supaya an yaqulu la ilaha illallah itu Islam. Sampai ke ayat kata dalilna Nabi melarang ngancurkeun tatangkalan. No, tatangkalan wae jadi saksi bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Tong diruksa. Majan keur perang berkecamuk tanpa alasan jelas. Tadi tujuan eta la ilaha illallah ngucapkeun syahadat. Nah syahadat teh eta ngalawan nyerang ka orang kafir dugi ka dina hiji kasus sahabat eta Bapak Ibu sadaya teu walakeun nyerang berhasil teu walakaya ka orang kafir teh geus teu bisa ngalawan. Jadi pas begitu bade dibunuh teh ieu orang kafir teh ngucapkeun syahadat dina keterangan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ngan ieu sahabat berinisiatif. Lain syahadat, tapi naon? Pura-pura sampai dibunuh gitu. Maka orang kafir yang mengucapkan syahadat itu, ku sahabat ieu dibantai barudak, dibunuh. Dicacah di kamar. Cobi palawani kejadian eta dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat udah bunuh ieu teh beralasan. Cenah eta orang kafir mengucapkan syahadat teh tujuanna melindungi diri supaya kami teh dibunuh. Saur Nabi teh atuh sakalian hayang nyaho jeung usihan mah bedero jeung hate-hatena cenah begitu. Jadi Nabi itu menyatakan pernyataan sesuatu yang menegur sahabat gitu. Jadi lamun aja hayang nyaho teh jeung hati-hatina sakalian weroprak jeung awakna bedah jeung hati-hatina bener teh eta jelema teh ngucapkeun kalayan jul atawa ngomong tong kitu maksudna begitu saudara. Jadi kalau orang sudah mengucapkan syahadat udah harus dilindungi darahnya, harus dilindungi hartanya, harus dilindungi kehormatan atau diruksak umat Islam. Itu hebat ajaran Islam. Kalau begitu mah sahabat gitu. Mungkin lah kurangnya posisi siga sahabat itu mungkin orang gitu. Musuh geus teu kaya rek buat tempat tempat antara pedang orang jeung manehna coba. Itu teh langsung asyhadu alla ilaha illallah kumaha bapak kira-kira
inisiatif gitu. Anu mah saukur naon bobodohan. Sahabat teh sahabat teh mau. Padahal sudah mengucapkan jadi udah lebih sahabat jadi api dina bersikap. Jadi api. Bahwa syahadat itu menjadi pemisah antara mukmin dan kafir. Eta mah jalma geus syahadat, teu salat misalkeun, geus syahadat, teu zakat, urusanna dirina sareng Allah itu. Hasil urusan urang. Naon-naon dirina jeung Allah. Jadi orang tak ingin menjas menghukum si kafir, tak ingin menyebutkan gitu. Pancen aya dalilna pembedaan antara mukmin jeung kafir teh meninggalkan salat. Mun eta teh disebutna kafir amali. Sanes kafir i'tiqadi. Mata urang teh ingin nyebutkeun sikap takfiri. Naon takfiri teh? Mudah-mudah mengucapkan kalimat kafir untuk orang lain enggak boleh. Disebutna takfiri. Tak ingin kurang menyatakan kufur terhadap orang lain tanpa sebab yang benar. Karena soal si kafir, kan bahasa itu si kafir. Ayah ibu-ibu karena ngaji si kufur nggak boleh gitu. Dosa di sana. Kumaha itu cenah panduan orang tekengin si babul muslimi mencela seorang muslim. Tadi urang aya Pak nu gambar misalkan kufur teh. Kaum-kaum anu teu kabinan ka ilmuana kufuran sunnah. Mus-mus gancang ka urang nuduh teh si tagut. Jadi urang teh tagut sedangkan mengapa tagut masih taat kepada pemerintah. Sedangkan pemerintah itu tidak berlandaskan hukum Allah, Quran. Jadi urang teh tagut bisa togut si kafir mudah mengucapkan seperti itu. Jadi orang masih kena menerima hukum positif, masih kena menerima hukum selain Quran. Sedang menilai Quran, wa man lam yahkum biman anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, faulaika humul munafiqun gitu. Alhamdulillah. Eta ayat itu jadi senjata para kafir. Orang itu masih kena gunakan hukum-hukum selain Quran. Jadi sebutnya kaum takfiri Islam ekstrim, anu teh tagut, anu teh kafir. Orang kenapa ucap itu? Mata mereka mah sampaikan haram TV. Temenan udah nonton TV. TV teh temenan. Kamu taat ke aparat pemerintah seperti polisi gitu. Ada teh sudah taat karena berhala, taat karena berhala. Gitu. Jadi orang terguna seperti itu. Kan itu bukan ajaran Islam seperti itu, Pak. Mudah mengucapkan kalimat kafir, enggak boleh. Mata orang nyali jangan bisa ada, atau eta teh muslim. Syahadat kalimat. Nu kedua, orang yang menjadikan kunci atau penentu orang berperkara itu benar ataupun salah disebut dengan syahid, yaitu saksi. Zaman syuhada. Nanti dina terminologi fikih bahwa keberadaan saksi dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan bobot hukum jeung kekuatanna beda. Upami pamaget mah cekap ku saurang, pami bandinganna di kaum istri kedah dua orang. Jadi pami saksi pamaget hiji, nah ku istri mah kedah dua. Pami pamaget dua berkelipat anak istri pami bade sahiba kedah opat saksi. Gitu wayahna. Makin naon itu mah dina bab terminologi fikih, bab syariat. Bab saksi itu seperti itu. Nah saksi istri mah setengah di pamaget teh. Kina waris beda. Perempuan jeung laki-laki teh dina beberapa aspek dina urusan fikih. Jadi ulah istilahnya bahasa kesetaraan gender tidak ada. Jadi hayang disarwakeun cicing ibu makmum sanes imam tapi
Teu cenah samana tina naon? Paling teh ibu sareng bapak mah samana tina satu iman dan amal soleh itu teh. Di hadapan Allah sama dengan melaksanakan tuntutan syariat. Tapi dari beberapa aspek ibu itu dan bapak tidak akan salah. Termasuk di dalam urusan menjadi saksi. Ta'ari Allah menjadi saksi mah dia wallahu syahidun. Syahid dia mah Allah Maha tahu. Allah Maha alim, Maha tahu. Allah mata malu atas apa yang kalian amalkan. Ka perkara-perkara disebut salindungkeun ku orang-orang ahli kitab, Allah mah Maha uningan, moal tiasa kabobodo. Tanu abi sikap maranehna nu kadua ku Allah ditaruh sebagai bukti sikap anu goreng jani. Tina ayat 89 qul ya ahlal kitabi lima tasuduna an sabilillah. Hai ahli kitab, nah maraneh teu keukeuh wae ngahalang-halang dina jalan Allah man amana ka jalma anu geus bener-bener iman. Tabguna iwajah ari maraneh hayang maranehna jadi bengkok deui. Tah eta Bapak Ibu, ayat 88 ieu ayat asbabun nuzulna. Jadi orang ahli kitab berusaha mangaruhan jalmi iman supaya balik deui kana kakukuran. Ieu riwayat panjang parami tina kitab Tafsir At-Tabari ini. Kisahna kieu. Aya orang Yahudi namina Syas bin Qais al-Yahudi. Syas bin Qais teh syaitan qad ghabara. Orang Yahudi nu umurna geus kolot pisan. Syekhuna Syas bin Qais. Tokoh Yahudi nu geus syekhuna nu geus kolot pisan. Jadi dipisepuh. Asalnya dia itu sudah berumur tua. Biasanya kami kita kondisinya disebut di orang sesepuh gitu. Itu kayaknya sesepuh, kakak sepuhan, jadi sesepuh, dewi sepuh, cincin ini sepuh. Ngesebutnya naon ya teh? Ereng Yuswana, badai umur, badai elna, badai naon ya? Sepuh teh. Rata-rata asalnya urusan Yuswa. Upami nu dipisepuh teu otomatis usia eta mah aya anu posisina ikroman ahormat. Aya sesepuh setelah nu dipisepuh. Nu dipisepuh mah catat sepuh teh. Tapi dipandang sepuh. Dihormat teman. Ari mah ada sesepuh gitu, sesepuh orang Yahudi. Tak anjeunna teh mangrumpikeun sesepuh orang Yahudi pil jahiliyati adimul kufri. Si manehna teh di zaman jahiliyah dedengkotna kakukuran. Jadi kakukuran teh kenernakan jalma ieu. Sadidu dogni ala muslimin. Kalintang pisan dengki ewak ceuceuna ka orang Islam. Tiba-tiba jadi posisi jami ieu kurang pada kabayang jeung kagana. Syas bin Qais teh sesepuh. Di zaman jahiliyah dedengkeun kakukuran jeung nu panewakna ka orang Islam jeung dugikan anjeunna kantos dina hiji kaayatan ngalangkung ka sakelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu mana golongan ieu teh Aus jeung Khazraj fi majlisin lahum yatahaddatsuna bihi. Aus jeung Khazraj keur ngarobrol alakur. Tapi Bapak Ibu, Aus jeung Khazraj kan eta umat Nabi penduduk asli Madinah. Nu tos kasibuh ku Islam. Tos pareres Aus jeung Khazraj tos damai. Nu asalna man abad-abad perang. Nuju ngobrol layeut kitu ala-lakur. Si jelema ieu sesepuh Yahudi nu ngewah pisan ka Islam jeung umat Islam ngalangkung ningali Aus jeung Khazraj keur layeut keur alakur. Kumaha
Jadi si Sas bin Qais namun aku ningali Auja Badr alakul. Cenah ieu mah kuring teu neunah bahasa Jawa. Teu neunah teu narima. Auja Badr jadi barere sirupna ku alatan agamis. Maka sababna kitu nah narariu Auja Badr dina kondisi lain di lembur eta nya dari Madinah Pak minal Yahudi karena mau si Sas bin Qais jual nitah ke pemuda orang Yahudi kadir tuh Auja Badr keralaku kerlayan rek di komporan gitu Pak di komporan pakola ingin ilahi wajlis mahu dirinya ayeuna cakat ini kan itu milu babarangan di majelis Auja Badr summa taqirhum yauma bu'as eta parentahna orang Yahudi aja karena rariung jeung maranehna ngobrol miluan atuh libro tuluy sabit-sabit kaayaan yauma bu'as ta eta Bapak Ibu dina sejarah aya tragedi yauma bu'as hari bu'as namanya. Apa itu hari bu'as? Hari bu'as itu adalah hari yang terjadi berkecamuknya puncak perang Auja Badr. Silih dedetkeun silih bantai itu puncakna tina berabad-abad perang dina hari bu'as. Kajadianna 5 tahun satu acan hijrahna Nabi ka Madinah gitu ya. Yaum bu'as. Ta cenah kumaneh bahasana teh da pemuda. Beja-beja ingat-ingat sina naon namina teh napak tilas. Sina ingat-ingat orang Auja Badr karena tragedi Yaum bu'as. Sok sebut-sebut. Ya, aus ingat Hajrus karena naik Yaum bu'as. Hajrus bebeja deh. Hajrus ingat teh kaus ingat teh kaum Hajrus kumaha nyari namana baheula kumaha. Jadi dua kaum ieu teh nu keralaku di komporan. Jadi diingat-ingat diseusekan karena tragedi nu memilukan. Atau gitu itu kasunun nu keralaku teh. Dugi ka maranehna teh justru masing-masing iktatalat pil Auja Badr mengingat momentum Auja Badr parasea perang silih bantai. Jadi nu asal damai, nu asal alakul diingat-ingat, diseusekan karena kasantukan terjadi memeh kejadian damai. Tadi dia dibuat Imam rahimahullah wa ghadibal fariqani jami'an. Jadi duarana aya armak deui. Nyanya cenah baheula di dinya teh cenah ngabantai kami terus sami enak jadi macarios aku teh sebab di emot karena flashback perang nya aya inget baheula teh kolot abdi teh aki teh dibunuh di dinya babeh kuring dibantai kemana jadi inget-inget teh baheula teh atuh narima cenah kieu mah bapak kuring gawe teh kumaha dibantai aya cenah bantai teh asa orang kena banget bapak di dinya selain baheula ngomong tuh ya para saya kumaha irji'a as-silah ta ieu teh jorong pada hei aus teh balik ka imam bawa pedaun gitu as-silah bawa pakaran bawa senjata urang naon urang tampakeun deui ieu peperangan nu baheula geus paru urang udah bayarkeun deui parasea urang jeung kaum itu. Jadi iwat Imam rahimahullah Auja Badr sekasur ka komporan ku tarekah jeung siasat Yahudi kolotea nitah ka pemuda supaya Auja Badr di komporan perang itu. Iwat Imam rahimahullah kondisi menuju pada perang cobi itu senjata atau siap bicarana ibarat tawuran deui kelas kakap ya tawuran Auja Badr padahal salah aku
Terus damai atuh ieu teh iman rahimahullah. Hal eta dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqaraja ilaihim liman ma'ahu minal muhajirin hatta ja'ahum faqala. Nabi teh kaluar jeung kaum muhajirin nepangan rek parasehat deui. Nu rek perang deui ku Nabi ditepangan. Kabayang Pak eta tos bade siap perang. Nabi ujug-ujug sumpi. Nabi masih anawan masih wejangan. Ya ma'syarul muslimin. Hei masyarakat muslim. Atud'aunal jahiliyah wa anna bainal adhurikum. Nah anjeun teh rek balik deui kana kajahiliahan sedeukeun kuring teh hareupeun keneh maraneh. Jadi kieu Rasul tadi ingatkeun. Kita rek jahiliyah deui hirup teh. Sedeukeun kuring teh mau hareupeun maraneh keneh. Ba'da an tuqrimakum wa bil Islam. Nah anjeun rek balik deui ka jahiliahan sedeukeun Allah teh geus ngamuliakeun anjeun agama Islam. Rasul wa qata bihi amrul jahiliyah sedangkan Allah teh geus megatkeun ti diri anjeun teh urusan-urusan jahiliyah wa allafa bainakum hate anjeun teh geus lembut geus arapi geus balalageun tong balik deui kana jahiliyah patarjimu ila ma kuntum alaihi kufar maka anjeun rek balik deui kana kakufuran Allah emutkeun Allah fa'arafal qaumu annaha nuzghatun minasyaiton maka kaum Aus jeung Khazraj sadayana sadar geuningan manehna teh geus meunang tina tusukan tipu daya setan wa kaidah man aduwahum jeung kabawa tipu daya musuh-musuh maranehna fa'alqau as-silaha baina aydihim wa baqwan orang Aus jeung Khazraj kerharita baina Nabi jadi ngalepaskeun senjata aranjeunna kalayan dibarengan ku sikap ngabubut ceurik sadar. Jadi balai orang sadaya bade silih kadek deui bade silih temprang deui ku Nabi di wajangan cik atuh ingat dan balik di kejadian kuring hareupeun maraneh keneh Allah teh geus mulyakeun maraneh coba geus ngalereskeun hate maraneh rek balik di jahiliyah entong kitu emut ka Allah kitu saudara. Mata iman ieu nasihat saya. Tidak ada yang bisa mencegah tindakan orang berbuat jahat kecuali akidah dia itu sendiri yang melarang. Mata kalau kurang pada nyadarkan seseorang supaya orang itu cepat-cepat ingat ka Allah. Da moal bisa ingat ka urang, moal ingat ka seseorang mah kudu disadarkeun mah jalma eling ka Allah karena ulun tina kejahatan. Taiwan iman menuju pada sini temrang teh eta senjata anu dicalapak dialung-alungkeun bae namanya. Kalayan ngalepaskeun senjata teh barajeun nangis. Tos kitu teh kumaha? Fa ana ba'dhum ba'dhum mereka saling berpelukan silih hampura. Cobi nu bade silih kadek ini silih hampura. Ieu kan luar biasa kejadian itu. Mata tercatat di sejarah. Orang tahu jeung Khazraj nu geus damai hampir-hampir perang deui disuruh ku si sesepuh Yahudi gitu. Tai orang mati Imam rahimahullah geuningan pahamnya. Maksud Allah bertanya, "Lima tasuduna an sabilillah man amana wa gunaha iwaja." Ya ahli kitab teh keukeuh we ngahalang-halang jalma geus iman ka Allah supaya jalma teh nunggus akur jadi parasia gitu. Si Yahudi mah gitu kan ya. Anu geus tenang jadi ragu deui. Nunggus damai jadi konflik deui gitu Yahudi. Bakal atos aya kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sareng Allah sedengkeun Allah malalai kana naon-naon nu diamalkeun. Tapi pelajaran penting lain buat iman tina kisah ieu nya. Berarti umat Islam itu berpotensi berpecah belah, berpotensi parasehat, bakal kayak gitu. Maka solusinya harus dengan kepala dingin. Berita teh dicerna gitu. Di
beja ngagoreng ibu jual gitu. Wah benar tak jual gitu. Orang pada kata kuruna ulah kita ngabeja kita sana. Oh jalan mana pahingan pas kulit saja. Ada orang masuk ke bawah suasana. Lamun ngagoreng urang saha jual gitu. Sini ngabeja anak waduh. Nah inilah yang disebut dengan mengadu domba teh. Namimah di bahasa. Bahkan beratnya dosa namimah termasuk dua penyebab disiksa di alam kubur. Hadis nanti Nabi di alam kuburan jual anak weh kalau pak kurma nu basah keneh Pak dibagi dua. Berat dibagi dua. Cep kana hiji kuburan, cep kana hiji kuburan. Sahabat harus nah cenah kitu we Rasulullah nembayar tinggal kalau pak kurma basah dicecepkeun ka kuburan. Rasul diwalar mudah-mudahan salami ieu pelepah kurma can garing Allah meringankeun siksana pikeun ahli kubur itu. Mudah-mudahan cenah bari siksa eta ahli kuburna. Rasul diwalar nu hiji mah teu apik ti kahampangan. Nu kadua mah sok ngadu jelema. Itu domba teh. Jadi kada domba diadu nu keur alakur jadi saya. Nah, inilah penyebab dia disiksa di alam. Ternyata kalakuan sana pamajikana Abu Lahab sesungguhnya Abu Lahab. Nah gitu ya teman pelajaran pentingnya. Jadi orang tidak boleh mudah terprovokasi gitulah. Namun memang kita informasi di orang-orang tertentu. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.